jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta bae ti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikin Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimin ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus kapun guru urang sadayana kasepuhan urang sadayana kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud Kiai Haji Badru Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai mah ulah teu oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Udi Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu
tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitungna teh sih. Kiai Haji Jabaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir sami kusimkuring dipihormat. Para korin wa alhamdulillah kagagas simkuring ka suara-suara kori asa hayang ngora deui hayang jadi kori baheula jikan di kori juara kadua ti handap. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanan kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal simkuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatohan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun prakjana nu ngundang pugu geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksad azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggihjeung nyana ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh badak ge langsung dari simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantahan can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadeleuna masih jelema wallahu a'lam. Kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore eueuh pupurieun tah mah ieu modelna tah mah aya nu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan kasep mudah-mudahan urang ku jara di santri
terus urang ngaraji urang tawadu dipayungeun Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mentak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung Kapolres ulah wau jeung Kapolda poe kate wau jeung kitu beneran wallahi besi pajar itu beneran harinya nama wau ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jorekan bupati bapak pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya jipendi mah sabalikna bupati teu wauheun nya nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri kan nu jelas balas zat tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon sim kuring di dieu jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang mun cara penca deuk ka mana ngajurus ngajotos ka mana ka tangkis tuh kan ieu mah pan bebejana jago penca teh ye si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa Cimande tamat kalong ngampih aya kalau ngampi sok narembel di siapa haya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk cekulat itu penca mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mata-mata jadi ukuran terjadi ukuran atuh horenganan tebecus nanaon Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia Amerika Eropa Australia gede di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara di Indonesia teh aya Pulau Jawa di Pulau Jawa teh aya Banten di Banten teh aya Pandeglang beuh mantep ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Perancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar bisaan urang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya mencit kebo urang Pandeglang mah kan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi urang Pandeglang urang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal etalah hebatna urang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah di Mekah ge maling terus upahana Masya Allah ai ditanya kunaon sia maling teh yo deukeut Baitullah babari istighfar tolong meureun nya Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji sungkuring marek nyaritakeun asal usul Pandeglang di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna weh moal aya tanding ngaranna Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai
kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki buyut papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurap. Urang Pandeglang mana mantap ki jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurap lah. Moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah ibuyut papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia na tanding, masalah tanding, gelut tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leleukeunan, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut batu ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh. Dengan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah. Dibeulem, dibentukeun make leungeun dipek-prekan, teu kuateun batuna, maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Bisa mah dehem. Mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinya lah dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka ngieuna disebut mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus diterima teu meunang balik deui, eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendres, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasarit Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang.
terus sampaikan ke Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik Keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah dituna Lampung. Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang. Peni teh nyambung gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya bangsa ke modal kos kitu momal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh dieusian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah. Masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal lah jaing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae
korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman denles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawenangan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah, tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup, sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah dianyar, keur carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu, aya nu masantren acara urang kieu, teu kaget. Ayo badal ieu. Endek ku baca salat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Ya, dai di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi. Jasana jang abdi jang fakir miskin. Lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ye. Ya beneran ieu alal hak mancing. Masya Allah, barang mancing mulung gede. Sageus meunang suraknya ragag deui. Lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui. Nya kieu bae. Nanya ka kaula, "Kiai kok ragag deui?" Atuh lauk teh boga aambean, tolol. Atuh nyahoun nya ge. Aduh, kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocokok indit. Ya Allah ya Rabbi kunaasna teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tah ieu karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae. Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb. Sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti. Ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya. Deuh urang bisa kitu nyandung urang. Geus ya pokona mah moal ka nyahoan ku nu kolot. Di nu kolot aya di nu gora terus. Beuh Haji Agus ka kula minta jampena kae heula Gus. Tenang lah nukos gitu mau malah diturunkan.
Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik cerik aya tiluna nu cerik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak carerik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar sandahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikin kabeh kena di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui baru bengkol baju mah heran aing mah kahilah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dina boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lu urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeut kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bagi Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 dana babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean Masya Allah mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira
almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareuda komo lamun jejebris waduh jantung murang cak mama prawira ulah lah mun bisa mah ulah nyeun teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cak mama prawira magrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapeh hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot teh cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit tuh nyandung tak iya mau dipikir iya cerita mama prawira we akhirnya dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapakna iya pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti mama prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe di Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan Anyar Caringin terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang Serang termasuk Banten mah geus kacerun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna ku ari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang sagala rupa aya di Pandeglang mah geus pokona mah hese nyaritakeunana begal urang Pandeglang
pamalih orang Pandeglang tukang nyandung teu bener orang Pandeglang sagala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang pohara tapi ulah neuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari senyit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Iraha gitu tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat 2 poe 4 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gue tinggal bangga na bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan ununya hokap bege nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah geus bae gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda sok setik lah tak eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadieu dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasin dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isare di Sisamling kapan eta teh beres tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan taba ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasin. Jadi kidasin teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolak alam teh ka karake tolak budak terus beres. Sudah karake tolak beres.
kehebatan tidak asing. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang, almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira, sok milu sekong, sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim, sok tukang mawa kitabna, kitab Mama Sekong. Eta teh nu diajina mah Jangkul Jawame beja cak Abah teh kos kitu. Jadi berarti lain samarangan. Tah, Ki Abdul Halim emang kumaha? Ki Abdul Halim mah teu kukubah. Ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta, tasbehna murag di jalan kereta. Eta kereta nguik-nguikan teu bisa maju. Aya tasbehnya mah. Wih, wih, wih. Eta masinis kaget. Ieu aya naon ieu? Teu bisa maju. Bareng ditempo aya tasbeh. Sieunun kabeh nyekel tasbeh eta. Sieunun nyekel tasbeh. Barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae. Iya ki, oh bener cenah. Terus we ditingali, heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui. Coba tasbeh sia. Coba aing nyaho. Ya Allah ya Rabbi. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu. Wirang ka ama cacak-cacak ama masih geuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantara deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae. Mun ku urang dicaritakeun dimimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf. Ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantero-saantero urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab da kepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita ah moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieun mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh tuh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar
Pandeglang seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2 hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifa'iyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteng teh dijaga besi pentingna teh bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati behelanan pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teh teu bisa pas gitu eta hese tadek lobatanana kos kitu teh ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katara ku aing hayang kan ja doh mantek ieu kadaleuna sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah nu ngancak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab lawan moal aya jihadan sebab jihad ge moal didarajekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Amar Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah, biasanya baka dieu ngarah-harah irqalus surur ka rencangan sim kuring ieu teh. Ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun malam sama-samanya. Tah ieulah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Teu aya jarak antara sim kuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah
lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda. Di Indonesia hese mun urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah. Ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garana simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabarna sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus huisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas engke oleng gejebur sorangan. Mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu ceuk. Antepkeun. Lupat sia, lupat di kieu-kieu doang. Moal ditembakkeun hook lur wae geus sia. Budak beladik goplak nu kan bener kan.
aki-aki tekudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik payah di luhur bateng nah iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresahab percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balik hati sampai lelempangan kali kakak aju watarol jibala komidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kos toge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku saya jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang. Cak Prabowo hirup kene ieu can nyaho. Bawa jadi henteu. Itu bayar turun geus. Coba Soekarno. Udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto. Udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di ditu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nu dek dicaritakeun langsung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang
malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca anjing Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana masyaallah di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana ya Allah ya Rabbi wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah Pak deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui isi jalan nu mana deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya atawa nyana nanya Pak ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti tak kula teh hayang kawin hayu hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyaho entan teu padahal mah nyaho ieu kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyaho nu nanya na mah ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun di ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak menta duit dibere tah 1 juta yo moodal saminggu menta deui teh jang anu bere deui menta deui dibere deui geus ka 5 kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing menta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh geus otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Bari bah, yang mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia diberi kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Omong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos kadar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunnanan setengah bulan bah.
Pangmelikan motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapak nu aya tah bere deui eus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah sabaraha kali paneta mah nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauleuhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saja hirup beye aing mah lain aja rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formil dipanggil eta geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha yo ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah nah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi nya atawa henteu aya apa henteu
Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikan amanah ka anjeun, tablighur risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana barure teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi itu. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun, untung kan. No iya walalas alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampikeun apa henteu? Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu. Kunaon sia dititipan emang teu nyampaikeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyaho nya nambongan di ditu tah, ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah, umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana teuing ramena. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampaikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya. Ketika ditanya aya teu berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu
sia ngamalkeun tante nyangakeun sadaya-daya ke gusi-gusi mah uninga abdi peting-peting ge hudang haju kieu haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kieu doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho peting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kabelah dia sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndak lompat ka mana sia ayo sia dalu wa makun la ghaibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan heuh deuk lompat ka mana ieu aing deuk lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatani aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang. Malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang let keteuy ka belah dieu, geus sorga, tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Tibata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayu geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayu sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu. Tinggal Nyi Hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae lanang. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cek kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Meuh. Ya jadi teu percaya. Karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh, iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing Nyi Haji, dia tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah. Tukul deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mah. Atuh hampura aing geus dihampura jasa. Mun aing kawin deui, tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nu ku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh nyawa ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka kerami kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban
Ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji. Ieu mah geus beres keramik. Alhamdulillah tuh. Geus gaji neraka tah mah. Kuduna ge nu sugih mah lain kitu. Haji, ieu keramikna kumaha ya? Saha anu geus siap keramik? Batalkeun. Batalkeun geus. Pak Haji, duit loba di bank, anak geus di ngaranan. Ari Pak Haji na aing mah teu boga duit. Sial teh Ki Haji. Tolol, emang nu sugih mah kos kitu bloon. Batur bae dikesek-kesekeun. Tah, hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu. Mang anu sekian meter, mang anu sekian meter, mang anu sekian meter. Geus aya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka mang anu lain teu butuh gitunya. Dieu mah ku Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha kebon 500 meter. Geus tuh, jual ke tetangga habak beres. Oh, bener lah Ki Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tah ngeunaheun urang ngadengena. Bejakeun, geus. Dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh, maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun. Ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu. Ieu mah henteu Pak. Ayo halareun ke kurang aing. Kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh, ya udah. Sugih dur-dur pet kos kieu tah. Ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh. Ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna. Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah, lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha. Begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek. Gegera dikajakeun. Naon cak dibero lalu bomong. Berat anta tarina ka ditu kok jadi ka ditu. Salam. Surat leutik mah eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat. Asal ketei ka ditu. Naon teh cak dibero lalu lagi. Nu penting salamet mah geus. Sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang. Mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya. Bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad. Oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat. Saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang. Geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu. Oh 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande. Tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana. Lalu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat
kaburu Kangjeng Nabi keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas golepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entah tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idinil haq sibuk ya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel laju teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira Lebat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.